hiji malam minggu itu ya. Payu we kalau itu ya, parawan angot. Ngerakin atuh bener di mah oleh sih. Parawan angot. Salam. Jadi, Terus terus. lihat. Loncol nguruskan apa itu payunya? Payu. Di yang iya bekal yang dia apa? HP di sana lepas. Halo, Assalamualaikum. Hon, iya sekedap lagi wih, mau teras amang iya. Hon. Mah itu. Biasa dah dari hari. Apaan sih? Loh, aing Balik wae. hari dari rumah yang ngopi heula kan. Aing semua api bener ya. Semending kene. Dari sama bisnis. Bisnis naon? Apa tuh? Iya, sabar aja. Kok abi we pamerkeun, Pak? Lah, lu bener. Bener, Pak. Karunya itu dah Bapak teh kan kolot lembur, Pak. Abi teh dah sok bisa naon pan minta tulung ka Bapak gini. Ih, malu teuing heuh, nuhun atuh. Bisa eta hoyong gini. Tebar aja. Ini dua. Madunya. Oh, Bapak. Hiji tan orang tuh sabungkus deui. Kedonjok. Jarum ieu eta lah jarum kecos. Ya, urang da rusuhnya ka majikan. Sekuatkeun meureun. Di heulanya nuhunnya. Pak, yuk sami-sami. Nya. Sing payu perang da. Nya nuhun, Pak. Assalamualaikum. Oh, soalnya. Nya, Pak Haji. Ya, nuhun Pak Haji nya. Aing rezeki nomplok ek ngalong teh kalah menang udun jeung duit aing milik mah teu ka mana euy Pak Bensin. Pak, lu kamari ge maneh mah kabur. dibayar mah dibayar entar ya Benar. oh ya duit aja ya bisi wadol orang ya aing mah duitna geus Mohon. Geus atuh, Cik. pandai sih Oh, sian lah. anu kamari mah gampang lah Aing kamari ge ditipu ku budak sengklek ku aing enak gawean. Bujur. Kayak gitu. Coba jabrik. Aku aing tipu apa guys. mana Pak lah Pak waduh Apa misi di santen meureun? jadi nggak ayam oleh Pak euy terus saya Enggak. Mas Pinon anjir mana euy jadi osian ai pakadus dasar aing sok nipu aing ditipu deui ieu bensin teh di osian gara-gara bujur ayo mah Lah ditu kebon mana urang? Ditu cang ilikan. aya sabaraha bata Pak eta kebon kira-kira Aya meureun 200 bata mah. Lega. Hari maneh butuh mah aing mau dijual ka batur ieu. butuh tapi eta di kebona aya naonan wae Oh, bahasa segala ge lah. Pokona da can dijual ieu ku urang. Teu cang ilikan heula yuk. ayo jauh kan itu Pak kebona ieu aduh eta saeutik deui itu belah ditu alah eta naon maksud euy ngasongan bedog ka urang aing palaur aing aduh punten Pak air apa salit ya ngiring langkung abi Mohon sok mangga balik. punten ya Pak ya Mohon sok. Itu budak nu dirasanya euy mere urut ka urang. jigana pedah tadi ngasongan bedog Pak kadus tadi Oh, tadi pas nunjuk cek aing teh belah ditu nya. Dudukeun kumaha meureun nya urang. tapi lumayan lah keun bae ke cek udah kebon Alhamdulillah. kasihan kasihan Iya, kasihan ya. Kasihan.
kasihan kasihan kasihan